Tiasa wae. Geuning ayeuna kumisna kitu. Baplang. Budak teh nyaho dahar jeung kecap we atuh dah. Malu. Ya, di mana? Iya, langsungnya kayak telepon Prabowo di Arab. Di Arab. Emang kan berangkat ke Arab dari TKW gitu ya? Tuh, di itu Nah, yang sinyal mah di belah mana? eta didinya 5G. Hirup majalah lain scroll Instagram. Budak TikTok makin terpusat. Coba sinyal. Wah, bener Blak, ngaceng. Bener apa? Blak ya, tinggal sinyal halus ngaceng. Lu diuke ke mana? Coba lah video call ke Arab Saudi hari main ya. Coba. Coba ya, video call deui. Assalamualaikum. Tadi Neng keur di dapur. Kumaha kabar di Bogor? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Neng. Neng mau naon? Ketemu nih lintuh gitu ayeuna mah Neng. Aduh, bohai. Tiasa wae. Geuning ayeuna kumisna kitu. Baplang. Mun data aya nu eta nama teh anu miwarang ngerok. Bisa wae apian mah. Neng iraha wihna geus sono pisan ye. Neng nyanda kontrak deui 1 tahun. Sabarnya pian ganteng. Lak diperpanjang. Atuh kumaha deui Neng geus sono ieu. Oh Neng mun bisa mah ulah ditambahan deui kontrakna. Kamari janji Neng 1 tahun. 2 tahun. Tambah deui euna 3 tahun kos ngeredit motor wae. Eta saha? Awewe ulah macem-macem maneh didinya. Eulah Neng eta mah ulah kanadat, eta mah baturan sakola asam. Teu percaya eta baturan urang ge di dieu dibere kasih sayang. Kumajikan anu ituna gede. Arisia naon maksudna Neng? Kasih sayang ti majikan. Amit lalaki kos maneh. Teu tahu diri aing mah gawe di dieu. Maneh malah main serong diditnya. Geus mah maneh geus pernah sare jeung majikan maneh ya di Arab Saudi. Pesan awak maneh meral kos karet. Masalah pernah sare apa henteu. Urusan uran lain urusan maneh, anu penting aing enjoy di dieu. Berarti siap bener nya bobogohan deui di Arab Saudi. Nah, jeung onta. Mana janji sia sehidup semati jeung aing. Buktina sia ayeuna bobogohan deui. Janji sia kontrak 1 tahun, ayeuna nambah deui 3 tahun. Peda di ditu mah orai kasuna gede nya. Geus yan, parumanyan. Mah bener eta mah. Atuh da aneh. Kenarima aing kitu ngabohongan aing. Ngabohongan naon itu teh maksudna? Janjina mah pan ka aing manis meureun mah berangkat. Tuh ngaranna ge awewe mah emang kitu. Pusing Kalau aing lah. penting janji. Kumaha atuh janjina mah janjina setia ka aing. Janjina 2 tahun, 3 tahun, ayeuna geus 5 tahun. Rasakeun coba ku ente. Maneh kunaon jadi ngadaran ka aing. Coba aing lalaki, maneh lalaki rasakeun ku ente. Sama atuh lah aing. Tuh ente ge ngaca. Nu jelas mah kumaha maneh sorangan. Oh pan aing janjina mah setia mana teh. Janjina teh udah tua pasti pada di rumah. Memang geus. Tapi siapa punya Ngadepo we engko. tapi Wajar memang awal ini yakin mah. Budak teh nyaho dahar jeung kecap we atuh dah.